Sampurasun. Hei rakyat Sunda, ieu kula datang rek nepikeun hiji pamenta kula ka Randika. Kula hayang nenjo Sunda ngahiji dinu laku lampak jeung paripola. Sadogdog saigo sapihanea. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Kacai keur susuci, kadarat keur ibadah. Wiji amanat kula sing inget jeung kade poho paku sarakan. Kula paing-aing, kula asa aing ngarasa pangjayana, asa aing pangkakoncarana. Randika salaku orang Sunda, hirup teh kudu unik kembang, ulah julit hati. Hei rakyat Sunda sakabeh, sadaya suhu putu Siliwangi, boh nu di Kriangan, nu di Cirebon, nu di Banten, oge suhu putu sadayana, anu aya di Buana Panca Tengah. Ulami HP, kade pisan. Kula silih pagentreng jeung sesama putu Siliwangi. Ade goreng masih dulu sorangan. Mun salah gancang omean, mun bener gewa tuturkeun. Kade ulah jadi putu Siliwangi nu munafek. Poho kalembur, matu banjar karang paminangan. Poho kagelung. Kade ieu Randika sing inget di mana? Ger di mana? Jeung reka mana nitip kula negeri Sunda anu endah ni HP nya barudak.
back bersama kami, saya dan anak. Jadi nih lihat nih, si Cungur ini nih tuh kan, nih. Tuh itu ngapain tuh? Kemun nih. Tuh bro, ngapain bro tuh? ini ada akhir dari silat saya. Bagaimana harus tanggung jawab ini sama punya pikir saya harus tanggung jawab rata gitu. Paling calekan ya. Iya teh ini tuh bro, ini sawah tinggal ditanam padi nih, dan ini incu nackal. Udah kakeknya capek-capek ngeratain sawah, malah dihancurin tuh bro, hancur nih pakai syuting kita. Jadi buat kaliannya tega banget kalau gak nge-subscribe atau gak nge-share, oke? Ini beres silat kita akan kena marah, oke? Gak apa-apa. Oke bro, jadi buat kalian jangan lupa share dan subscribe, oke? Tuh bro, tuh ini galangan hancur tuh oleh kita berdua tuh. Gue kameramen seorang dan ini nih Mang Peluk incu nakal nih. Tuh bro, oke tuh. Ini semua hancur sama dia pakai silat. Auto dimarahin kakek nih tuh bro. Gak apa-apa lah. Oke, jadi jangan lupa share dan subscribe, oke? Makasih sudah nonton Seni Budaya Sunda. Jangan lupa share dan subscribe. Makasih.お前はもう